Di urang mah biasana bahasana teh munggah haji sareng umroh, henteu munggah umroh nya. Munggah haji sareng umroh, padahal nami nama haji umroh ya. Ngan ai haji mah sok ditambahan ku naon? Ku munggah, atawa lamun bahasa Indonesia naik haji tara aya naik naon? Naik umroh, padahal sami-sami keneh ya. Ieu ibadah haji atanapi ibadah umroh teh hukumna wajib ain, fardu ain, tegasna mah notog ka saban-saban babatok ya. Rek nyebut notog ka saban-saban sirah asa henteu nyambung nya. Notog ka saban-saban babatok. Jadi setiap jalma gaduh kawajiban ibadah haji sareng kawajiban ibadah umroh. Ieu hukum secara umum. Jadi saha wae jalmina gaduh kawajiban angkat ibadah haji sareng ibadah umroh. Naon dalilna? Lamun urang mah ceuk saha, tah saha nu ngudukeun teh? Di dieu nu ngudukeunana nyandak para ulama tina dawuhan Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bahwa Allah dina Al-Qur'an parantos ngadawuh wajib nyampurnakeun ibadah haji sareng umroh. Sajabaning dalil Al-Qur'an aya oge dalil anu dicandak tina hadis. Di dieu bahasana qala lisaili hijja'an abika wa tamir sohahahu. Jalma kawajiban ibadah haji, kawajiban ibadah umroh. Kumaha mun eta jalma teh bogaeun biayana mangan teu kadugaeun mangkat da gering atawa kaburu maot, maka nu jadi ahli warisna wajib naon? Nginditan. Sok disebut ayeuna mah badal haji atawa gaganti anu angkat ibadah haji bakating ku wajib-wajibna. Yajibu al-hajju wal umratu fil umuri marrotan. Ieu kawajiban ibadah haji sareng umroh teh ngan ukur sakali dina saumur hirup. Hirup 60 tahun wajibna masa kali. Berarti lamun ibadah haji genep kali nu wajibna mah nu mana? Nu kahiji anapon anu 5 deui hukumna sunnah. Umroh 10 kali nu wajibna mah sakali, nu 8 kali deui sunnah. Wa in tola sanajan lila umurna 100 tahun salagi can ngalaksanakeun ibadah haji, maka kaperdih pikeun berangkat ibadah haji. Salagi can ngalaksanakeun umroh kaperdih pikeun berangkat umroh. Wajib pikeun sakabeh jalma. Ngan pedah aya persyaratanana. Ceuk tadi wajib sakabeh jalma ibadah haji sareng umroh. Ternyata ieu kawajiban teh aya syaratna. Anu mana lamun ieu syarat aya di eta jalma, nembe eta jalma kawajiban ibadah haji sareng kawajiban ibadah umroh. Atuh lamun tea mah ieu syarat teu aya salah sahijina, maka ibadah haji na teu wajib, ibadah umrohna teu wajib. Da ayeuna kantun
naon nguninga atawa nganyahokeun kana syaratna naha urang teh termasuk anu wajib atawa henteu. Naon wae syaratna teh alal muslimi nu kahiji syaratna teh wajib ibadah haji jeung umroh pikeun jalma anu Islam. Jalma anu Islam ceuk urang mah agama Islam eta teh aya kawajiban ibadah haji sareng ibadah umroh. Geus aya di urangnya syarat nu ieu mah. Tuh buat teuing aya kabeh syarat di urangnya. Al-hurri nomor kadua syaratna teh merdeka. Ari jalma merdeka teh lain abid, lain jalma beelian, lain jalma nu sok dijual belikeun. Atuh jelas we urang mah merdeka nya. Merdeka teh lain merdeka, merdeka lain kitu maksudna nya, tapi lain jalma anu meunang dijual belikeun. Tegesna mah geus masing-masing urang mah. Aya berarti kemerdekaan, kemerdekaan lain kemerdekaan tina kemerkaan lainnya. Al mukallafi nomor 3 syaratna teh mukallaf. Ari mukallaf teh eusina 2, hiji baleg, 2 boga akal. Urang entos baleg atuh kantenan nya mesti baheula balegna ge nya. Urang gaduh akal kantenan gaduh akal. Mun di naon suguhan belum caunang mesek jeung belum tai urang bakal milih cau. Butuh tai jang gemuk. Henteu maksudna lamun di daharnya berarti baleg entos berakal oge entos. Berarti Islam entos, merdeka entos, baleg entos, boga akal entos. Geus araya tah. Hiji, 2, 3. Nomor kaopat al mustati'i bima yusiluhu wa yarudduhu ila watonihi fadilan andainihi wa maskanihi wa kiswatihi alla ikoini bihi wa mu'natiman alaihi mu'natuhu muddata dhihabihi wa iyabihi. Anu terakhir syaratna teh mustati. Ari mustati teh kaduga kawasa mampu